Assalamualaikum teman-teman semuanya. Tadi teh saya habis ini ya tuh bikin sambal goang goreng. Wah, mantap banget ini, sampai pedes banget ya, karena saya suka banget sama yang pedes-pedes. Lada pisan pokoknya mah mantul dianggo emam sareng lalapannya. Lalapan teh naon we anu dipikahoyong, aya terong, daun kiciwis sareng nu sanesna, nu seueur lalapan nu sanesna tuh. Ini mah sambal goang tapi digorengnya tuh, enak banget. Sampai ngeduk nasi berkali-kali lah, raos pisan pokoknya mah. Moal gagal sambal goang